Hei dulur-dulur kamonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisitana cek batur jelema edam. Bang, arek miluan mah balap ngadahar karung. Anger, ayo si iya aing sasab informasi. Ya, di mana-mana ge balap karung teu make jeung di dahar jay. Rek saha pesertana atuh aing maneh ngahakan karung. Sagalak-galakna mau amang can pernah nyaksian mau ngahakan karung jay. Komo jelema meureun aya ajay. Nya meureun mang eta balap karung. Alon balap karung oh pasti aya. Gede sih amang hadiahna 10 juta. Nah, wah aing nyawa sih marek ngeprank aing pasti. Pasti sih ya manya setarna cenah ti alun-alun Ciamis, eureun di alun-alun Baghdad pasti na gitu sih ya. 10 juta gitu mah. Wah, anjir mah ngiluan aing. Kadang si bulak balik mang 15 meter jarakna. Monyo 15 meter anjir hadiahna 10 juta. Aduh anjir. Ngan dina jero karungna cenah disian orai kobra 2. Anjing. Ya, cek aing geus ya baja. Ya iya. Ya, mun urang ngiluan nepi finish jengker atuh si teh. Ngocok orai kajai, ai manis sok lieur anjir. Kira ge 2 siki mang, sagede-gede jempol suku. Please jai. Orai kobra najan sagede cingir oge teh najan sagede cingir henteu kudu 2 siki sapotong weh. Modar sini pacok orai kobra mah. Ai si ieu kumaha anjir pikiranna kana orai kobra si ieu. Jengker kajai kieu tah. Hah, 10 juta eueuh nanaonan. Situ kuat. Nah, di buruan bibi mah kosong kene itu. Tuh, jika buruan orang atuh. Ajajar tingali anjir meriahnya umul-umul. Pan esok teh 17, Bi. 17 Agustus hari kemerdekaan kita. Lain geura pasang ai bibi. Nu hoream pugu ge a. Ieu tanya. Bi, orang sebagai warga Indonesia nya kudu boga jiwa patriot, Bi. Dina diri orang masing-masing teh. Ye, baheula mah kolot urang hayang nancebkeun bandera di buruan teh anjir kudu berjuang. Narohkeun nyawa, narohkeun getih. Urang mah kadar ge tinggal nanceb-nancebkeun. Tinggal ngajajarkeun umul-umul di hareupeun imah, ngarayakeun kamardekaan, pan geus merdeka urang teh pan. Nah, nyuan disebut merdeka mah anu baleureum geuning itu ngajajarna dompet gambar Soekarno. Ta eta karena geus merdeka ngaranna. Tapi heueuh aya kitu teh mah euy. Dompet orang ge abu-abu hungkul bi euy. Anu bereuman. Arah, ini keur naon di sorangan di saung? Keur nyumput a. Nyumput di saha? Aya Bang Emo ka imah teu boga duit yang mayar. Anger anjir. Tong make jeung unyam injem gerabi. Komo ka Bang Emo ka bibi. Nah, dari butuh mah kumaha deui bingung bibi. Terus rek kumaha bibi di dieu? Rek ngulang we nya. Nya, da bingung. Oke. Bejaan ieu nya. Perkara hutang geus tong make jeung dibayaran. Terus kumaha atuh? Nya geus tong dibayaran. Dejang naon dibayaran oge rugi. Sok bibi boga duit. Ayeuna boga duit bibi, terus boga hutang. Nya. Nya. Duit bibi bayarkeun kana hutang, duit beak. Hutang teu boga. Kalau teu boga bibi ke Heueuh oge pinter a euy. Piraha deh. Tiba heula ge pinter. Tiba heula ge pinter urang mah. Mana bibi ngebeleuwing wae. Satulah malibaran kitu mah ari kitu mah. Nya atuh. Sok lamun ku bibi teh dibayar. Duit boga. Oh teh nya. Utang boga. Heeh. Minimal aja lah mama segala boga. Bener teh. Nya. Tah kitu. Kudu cerdas atuh pikiran teh. Nya. Sebalik nama yuk. Yuk ah. Yuk, baik.
Betahnya berat nongkrong sisi sawah kieu euy. Tukangan walungan boy itu. Ieu nu waas nama ya. Sora bancet ya rage kieu euy. Betah teh ya. Sora anjing nu ragek mah. Salah atunya. Bi, kemana Bi? Ka warung meuli Pajero spot geuning. Anjing Pajero spot. Nitip abi atuh, kijangin opa bi hiji. Ah meuli we sorangan lah. Newa nu sahuluan maneh jeung teh ampun teuing gejua. Ayeun jo. Bebahnya istiqomahnya ayeuna mah. Hijab terus bibi aing atuh anjir. Edah we di warungna sampo biasa ayeuna sampo hijab eta teh berat. Mun aya sampo eta mah make hijab tuluy moal. Entah gitu konsepna jual. Please atuh jual. Ampun maneh. Terus lamun bi eba make sampo metal anjir bi eba kudu headbang. Hah, kieu? Yang bener sesuai fungsina meureun berat. Banget sia hurung. Jai. Penting mah urang ieu ya, urang morong manuk ya. Manuk naon, Mang? Manuk naon we menangna Jai. Manuk cik black ge ayeuna mah mahal beuh dijual ka kota sia. Yuk. Embu ah, Mang. Sieun Burhan. Naon hubunganna kumaha caritana Mang Burhan bisa abus kana porog manuk? Kan porog manuk teh sagede kieu, Mang Burhan mah jangkung gede, Jai. Burhan teh lain Mang Burhan. Burhan burung hantu. Oh. Halus atuh anjir menang burung hantu mah. Mahal anjir leuwih mahal teh cik black bah. Ari eta, Mang. Burung hantu sama memang maot. Manuk naon, Mang? Anjing. Pertanyaan ngalieurekeun deui wae ieu budak. Manuk incuing sedeh burung hantu mah meh maotna. Ai maneh. Maot nama rakayangan, Mang. Marakayangan. Maotna teh da katabrak kareta harita teh. Paham? Atuh kareta meureun jadi hantu deui. Kumaha aja ya lah. Ki ngacaprak anjing budak ieu. Ampun teuing. Lain aya baheula jo. Maneh ngaringkuk di Kodim eta 3 poe kasus naon? Naon kitu teh? Oh. Lah teu pira eta teh euy. Kedan mulung tambang urang teh. Kiraku mulung tambang ai maneh. Tambangna meureunnan anjir saengkal. Hantu. Paling ge 1,5 meter paling ge. 1,5 meter sakieu. Heueuh. Nah bisa urusan jeung Kodim anjir. Kapan keur itu teh urang teh balik di mana nya euy? Tambang nalina tangka kalapa kurang teh dibawa we di udaran. Nah, terus? Teu karasa, Brad. Sadar-sadar geus diimah urang. Terus? Si tungtung tambangna teh nali kana irung munding. Tuh aing diuruskeun ka Kodim, Brad. Anjir. Piraku si teh teu karasa tangkurak. Pan meureunnan si teh nuntun muning meureunnan eta teh sapanjang balik teh ka imah teh. Anjing. Parah sial. Mana nih, Bi? Ka warung. Beneran. Titipnya. Titip naon di? Udun beak, uy. Heeh sok. Ya. Udun nu biasa. Pulanganna kana bat nyamukeun. Ih, arah gering naon deh eta? Leungit kudu obatan sagala. Nying. Gering tipes bi orang ieu teh bi. Teuing karunya. Kebejaan atunya bibi mun aya kalongok. Nya, engke di wartosan bibi. Aya nama ka warung heula we bibinya. Punten, Kenapa tuh? punten miwarah ka bi. Ya. Ada hilap. Nya, moal hilap ke di wartosan, mami bade ngalongok. Kata ya. Ah, Nya, sok. Hati bi bisa tikus ruk eta di jalan. Bang minta nginum, Mang. Nying kesopana budak ieu ampun teuing kolot keur nginum. Kunaon ai maneh jiga hayam neleg karet. Pasti bengkel, Mang, pas neleg kunci Inggris. Anjing. Kalau kunci Inggris
Ngarah naon kajai? Abi bisa bahasa Inggris, Mang. Terus lamun enggeus naleg kunci Inggris eta bakalan jago mana bahasa Inggris? Ceuk saha eta? Cek Mang Gejoy. Parah anjir si Gejul. Terus kumana dihakan deh nya kunci Iya. Inggris tuh. Itu teh mah ada si Gejul nu goblok namanya mah. Udah cilepeung anjir, kepatahan juga gitu. Aing awas ya Gejul. Tuh kunaon itu maneh? Henteu, ngan ngumpul ya.